Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Ulfa Ulis Yogyakarta Firlandes, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia baris ngalaksanakeun praktik pengalaman lapangan di SMKN Hiji Luragung, materi sisindiran kelas 11. Pasihan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daramang sadayana? Alhamdulillah damang sadayana. Urang ngadoa heula satacan ngawitan sok ngadoa heula kusaha dipimpinna? Sirat sak. Satacan urang diajar, hayu urang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Alhamdulillahirabbil alamin. Raya sadaya dinten ayeuna aya nu teu hadir? Saha seksi absensi? Pika saha nu teu hadir? Ahdan Bu. Ahdan kunaon? Ahdan udur saur nama. Udur teh sabaraha dinten? Nembe ayeuna Ibu di udurna. Pami atos 3 dinten ke urang di Longok ya. Pados ahdana enggal sehat deui. Amin. Amin. Nah, sataacan urang ngawitan. Nah, kamari kan minggu kamari orang pas diajar ngeunaan sisindiran ya. Ayeuna oge ngeunaan sisindiran, cik. Minggu kamari urang teh tos diajar naon bae. Aya nu emut keneh? Teu aya nu emut? Aduh. Hilap deui. Minggu kamari kan urang teh entos ngarancang jadwal. Ya, jadwal kanggo LKPD ngeunaan sisindiran. Sina teh ngeunaan naon bae LKPD-na? Nulis sisindiran ya. Nulis sisindiran sareng latihan sisindiran. Nah, nulis sisindiran atas rengse? Atas. Aya nu tacan rengse? Aya. Nah, LKPD-na dibantuin sadaya nu kamari dicanak? Aya nu henteu? Aya. Kunaon teh dibantuin? Hilap ya tos teu naon ya. Tapi sanes faktor U ya. Nah, eta dina LKPD kamari kan dipintos nentukeun jadwalnya. Nulis sisindirana iraha, teras latihana iraha janten. Dinten ayeuna urang kantun prung persentasina. Ya, tas siap? Siap. Aya nu can siap? Ya, aya nu can apa? Ya. Nah, teu naon nu penting ke presentasi kedah siap kapayun sadaya. Ya. Nah, ini sataacan Ibu lebet kana presentasi. Nah, Ibu bade masihan terang heula nya. Di dieu aya tujuan, aya KD-na heula. Aya KD dina menyusun dan menampilkan sisindiran. Eta aya KD 4.2. Menyusun dan menampilkan sisindiran secara lisan atau tulisan sesuai dengan konteks dan fungsi sosialnya. Eta KD-na kanggo dinten ayeuna. Kanggo IPK-na nu kamari kan tosnya minggu kamari 4.2.1 membuat teks tempa sindir. Atos ngadamel minggu kamari nu ayeuna 4.2.2 teh memainkan peran dalam peragaan tempa sindir ya. Nu bade ditampilkeun dinten ayeuna. Nah, naon sih tujuan pembelajaranna? Nah, tujuanna aya di dieu. Ya, inti nama urang teh hidup teh bisa ngadamel teks tempa sindir sareng meragakeunna. Ya, inti nama eta. Tina tujuan. Terus aya deui KKM-na. KKM-na sabaraha sih dina naon namina? Tempa sindir. KKM-na 75.
Ya, naon bae anu dinilaina nih, nu dinilaina teh ada. Nah, nu dinilaina nu kahiji penilaian keterampilan anu ngadamel nya. Eusina teh naon aya kelompok sabaraha hiji dugi 5 anggotana saha bae aspek nu dinilaina tina nulis sisindiran ieu aya eusi formatna basa anu digunakeun sareng kerapihan oke dijumlahkeun nilaina sabaraha teras ieu kanggo praktekna naon sih nu dinilaina aya presentasi nya ngadugikeunna sapertos kumaha presentasina lapalna jelas henteu ya terus lentong teh naik turunna sora ya ekspresi nah kudu aya ekspresina ya ulah sampai datar kalimatna kalimat parentah atau kalimat tanya tapi ekspresina ekspresi titik ya janten kada aya ekspresian sareng gestur naon gestur teh gerak awak ya ulah kaku teuing ya kudu aya gerakna tapi ulah berlebihan teuing gerakna oge tah teras engke aya total nilaina sabaraha tiap anggota nilaina tiasa benten ya aya dina nilai sikapna misalna ieu si Jona mah dina nulis sisindiran teh tara gawe ngandalkeun we si Siti atau si Pika ke nilaina beda ya atau si Lutfi mah teu disiplin waktuna ongko jam 10 tapi datangna jam 11 ya eta nilaina pasti beda oke dijumlahkeun nilaina sabaraha sikapna kumaha oke aya kode nilaina A B atau C ya eta kanggo nu dinilai terus orang tingali heula minggu kamari ku ibu tos dipasihan contoh sisindirana ya. Nah, ayeuna urang tingali deui nya supados leuwih percaya diri dina mawakeun tempas sindirna. Sok mangga ditingali heula videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah kayak Siki di percakapan ini terlakukan di kelompok hiji pada daerah tempat sini. Esok-esok minum susu dan di meja pakai abis si Ayu dan tahu juga. Kalau nulis berita di pasar memakai bumbu tepang kan simpulin kita manajernya Ibu Ayu. Jika PK Surabaya pasti jalan dari tetap tepang ke simpulin Maya anu baru sawah sampai tak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita dilantik berangkat atau bukan? Kemudian saya sadar di aspal, terus di apa? Gue sudah kelak-kelak di mana itu kamu naik sama mana Jawa. Orang kedua ada orang pun seorang kepala tuh tinggal kawatnya lu sampai turaba. Oh di bawah. Nah, saentos ningali contohna. Tah siap? Saya siap. Kedah aya ekspresina. Ya, kedah aya ekspresina. Suarana kajelas ulah haharewosan. Ya, kajelas. Terus kakompak. Ya, kakompak tadi nu dinilaina kan aya lentongna, ya, aya ekspresina, aya gerak tubuhna. Sok gerak tubuhna ge ulah kaku teuing, ya. Nah, kita siap tah Can? Siap? Siap, aya nu cicing bae teh siap tah Can? Teu acan. Ya, kadah teh siap kan saminggu ke ibu dipasihan waktos ya. Tos ngadamelna
dipasihan waktu saminggu eta ngadamel sareng latihan janten ayeuna kantun meragakeuna sakedap ini dikaluarkeun. Nah, oh ya, teknisna teh can dipasihan terang ya. Teknisna, oke, Ibu muter heula ieuna rodana kelompok saha nu ti payun ya. Janten oke anu keluar berarti nu ti payun. Ya, nu keluar nu ti payun. Terus kedah aya bubukana heula, persentasikeun heulanya nu kamari dina LKPD dipersentasikeun heula, persentasikeun jadwalna iraha bae ya, jadwalna terus temana naon? Tema sisindirana naon? Tokohna saha bae? Salaku saha. Ya, eta terus nembe peragaan tempa sindirna. Udah siap? Siap? Oke, siap ya. Ku Ibu diputer. Bismillah. Siap-siap. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sadayana. Nepangkeun urang ti kelompok 2. Dinten ayeuna bade ngapresentasikeun sisindiran sareng ngaperagakeun sisindiran anu temana ngobrolkeun tugas matematika. Tokohna aya 4, nu kahiji Ujang, nu kadua Asep, nu katilu Dewi, nu kaopatna Euis. Rancangan jadwalna nyaeta dinten Senin nepi ka Salasa nyeun teks tempa sindirna. Dinten Kamis nyerat sisindirana, dinten Jumat sareng Sabtu latihan teks sisindirana. Ayeuna urang cuang ngaperagakeun sisindirana. Nami abdi Andre salaku Ujang. Abdi Agan salaku Asep. Abdi Intan salaku Dewi. Abdi Sabila salaku Euis. Wilujeng nyakseni. Cek. Tugas matematika tos beres can. Duh, boro-boro tacan urang mah. Hapunten, abdi nya teh ros. Kami tadi katincakan. Hapunten kuring terek naros. Kami PR tos acan. Buku tinggal di imah, pokoknya itu diakseskan, misalku atau kuring mah, PR mah harus dikerjakan. Sarete masih kupules, tapi ngobrol mah kahati. Tacan telen kumales, tapi dah kumpul mah tenang. Gerang itu sakali mah, kaalus, guru-guru, atau lamun tengah timah, nah, dan berapa guru? Menurut saya sholat itu, saya tanding maka sholat. Kuring mah, mungkin salah, apa Nah, aku nang kamera. Malah dijual ke mama. Nah, aku kudu era, malah dia resep guru mah. Eta acuk meuni sae, mun katingali ti jauna. Duka teh ngera bae, rek nyamper ka ruang guruna. Mana naudi ujang malah guru malah kayak budak nanya bisa lain papa guru di kelas tidak kuliah dengarti nah akademia mata keluar asioga dengarti bajunya mata kata dijaga Tadi mereka ceramah. Yang kuring mah teka buru. Mun atuh lain nama. Ngerti nanya ka guru. ngan di kadena datangna kurang tinggal tah memang bisa kulina harus ikuti baheula persoalan di ujung bagiru angkat efek untuk umaha kan Geus kaditu gawat anteur. Ye ongkosna sing percaya. Geus da sim kuring mah bager. Yeuh tempo pancan nu aya. Sikap sakitu ti kelompok 2 hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok salajengna. Ya, tes siap kelompok salajengna? Siap. Ayo deg-degan, cenah si Jona mah deg-degan. Bisa sapal Jona? Tes apa? Kudu apa? Ya.
Ayo. Kelompok hiji. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Urang di dieu di kelompok hiji bade meragakeun sisindiran anu temana dua budak nu kanyahoan ngarokok. Di dieu tokohna aya Rembo, Paulo, Lilis sareng Tika. Nah, dina rarancangan jadwalna eta tina dinten Senin di sakola tempatna urang sadayana dimulai tina nyieun sisindiran. Upami dinten Salasana nyaeta nulis sisindiran. Dinten Rebona ngapalkeun sisindiran. Sareng dinten Kamis sareng Jumat nyaeta latihan tempa sindirna. Nepangkeun abdi Rikeun Natalia salaku Tika. Nepangkeun abdi Suci salaku Lilis. Maka nami abdi Baruno salaku Rembo, maka nami abdi Padan salaku Paulo. Sakitu nyiwileujeng nyakseni. Cenah kamari si Rembo kanyawan ngarokok ku guru. Nya ngerokok duaan sareng si Paulo ayeuna oge sakuna dipanggil ku sakola. Nah, make baju koko padahal teu ka mamana. Nah, budak teh ngarokok padahal cicing aslina. Hirup teh tong sok nyeleneh biar si gabe ucing puguhan kuring oge aneh sapopoe nama cicing. Heula tong dibukakeun kalengit heula baulas kebe urang tanyakeun ka budakna supaya jelas. Tah geula lompat ka ditu bisi kaburu dibelah tah bener menengan kitu bisi cenah sing kalah. Budak tadi heula diuk ngumpul. Enak. Hayang nama baju nu itu tapi geus loba nu muru geus aya naon atuh nah dipanggil ku guru. Di belaan dijagaan eta toko, urang kamari duaan kanyahoan teu ngarokok. Pamulikeun baju mama, ajeun duit istrinya sa. Ari geus kadadian mah jatuh pisan kana sa. Ka pasar rek meuli kancing sakalian jeung kursus. Napan maneh mah cicing geuning bisa menang kasus. Motor kuring keur diserang. Hirup dipaksakeun, nya kuring aku salah kamari teh kabawakeun. Nyiar duit di parkiran ngiten motor kataliti. Jadikeun ieu ajaran oma ulah deui-deui. Nyampe oge di kebon kulkas, biasana loba supa, janji nu pamungkas, karunya ka indung bapak. Di gelas nu yang mamah kabawakeun ku si Anjar. Geus atuh yuk ayeuna mah lanjut ke kelas. Juang diajar. Yuk atuh, Ba. Suatu yuk. Sekamsak itu tempat sindir di kelompok hiji atau nomor karena segala pengatusan anak kurang langsung menurut diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebrak kanggo kelompok hiji. Kana HPD-na entas rek se? Antos Ibu. Entas. Tos tampil nya kumaha resep teh diajar sindiran. Cik, pamiresep. Naon nu bisa ku urang dicangking, nu biasa dicanda tina sisindiran ieu. Naon be? Naon bae cobi? Naon cung? Naon sirat? Tina sindiran orang biasa diajar lebih resep asik teh Ibu. Resepnya. Nah, jadi nyarios teh biasa henteu langsung togmul. Nah, ku sabab entos praktekna Ibu hoyong terang ya. Hidup resep kana sisindiran teh pedah naon ya. Diserat jawabanna di dieu entos aya pertanyaan ya. Nu kahiji, namina heula, tulis namina, kelas naon, kelompok sabaraha ya. Terus nah di dia aya 4 soal, aya 4 patarosan. Nu kahiji kumaha rarasan hidup salila nataharkeun proyek tempa sindir bareng jeung kelompok hidup teh. Resep tah kumaha? Aya nu gawe tah henteu nya, sok datang tah henteu. Nah di dia dituliskeun saha nu tara dongkap nya, saha nu teu nyieun si Lutfi deui. Main BPS cenah. Ya, terus nu kadua aya naon bae Bang Baluh nu karandapan, naon bae sih hambatanna. Ya, naon bae sih Bang Baluhna nu karandapan dina proyek tempa sindir teh. Naon bae nya dituliskeun. Nu katilu kumaha rasana tadi mintokeun proyek tempa sindir.
resep, deg-degan atau kumaha sieun salah nya teu pede sapertos kitu. Terus nu kaopat, naon nu baris dilakukan ku hideuk sangkan sanggeus rengse pembelajaran patalina jeung ngawanohkeun tur ngamumule sisindiran. Sok ayeuna dieusian heula mangka. Cik, saha nu tiasa nyimpulkeun urang ayeuna naon bae diajar naon bae tina peragaan tempas sindir. Sik poin pentingna naon bae urang teh ayeuna bisa bisa leuwih pede ya dina peragaan tempas sindir. Aya deui bisa leuwih nah, tiasa ngagunakeun basa Sunda anu leuwih hade. Aya deui tiasa ngomong di payun lolobaan. Tiasa nyarios di payunan kelas nya. Nu tadina isin jadi teu isin. Terus tiasa nulis sisindiran sareng meragakeun sisindiran. Nah, alhamdulillah ya. Pengajaran dinten ayeuna parantos rengse hatur nuhun kana perhatosana, hatur nuhun tos tampil sadaya ya. Mugia pengajaran urang dinten ayeuna aya manfaatna. Amin. Angga karapi. Karapi ngadoa heula sirat pimpin doana. Satu ajan orang mulih, hayu orang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, Uwi hati-hati di jalanan ya.